Tah warga Jawa Barat nya ye aya beja deui yeuh aya kabar deui informasi masalah Mang Ono Surono selaku wakil ketua DPRD Jawa Barat nya. Tah kitu warga Jawa Barat ye. Jadi kieu heula yeuh ayeuna mah nya warga Jawa Barat apanan ayeuna teh zaman media sosial. Jadi babari rek kitu kieu ka pamarentahan teh. Tah jadi ayeuna urang gunakeun urang mangpaatkeun ieu media sosial teh nya. Tah kitu keur ka pamarentahan teh. Ayeuna mah babari, beda jeung baheula rese. Tah ayeuna babari mumpang-mungpeung. Tah sok sing wani we sing warani lah nya. Komo keur kabenaran mah pan kitu mangpaatkeun urang teh. Tah ayeuna kieu ka si Mang Ono Surono ieu warga Jawa Barat nya. Sugan tepi atuh pangnepikeun we warga Jawa Barat lah ka si Mang Ono Surono. Mang Ono Surono kieu nya. Lamun ayeuna cara berpolitik Mang Ono Surono sapertikeun kitu nya ngarungkadkeun Kang Deddy Mulyadi kumaha we carana malah kitu. Tah cara berpolitikna eta Mang Ono Surono kitu. Tah Mang Ono Surono lamun cara berpolitik Mang Ono kitu berarti Mang Ono Surono geus ngabogaan atawa geus kakeunaan panyakit hate. Tah kitu. Geus timbul we panyakit hatena teh ku cara berpolitikna kitu. Tah nya naon wae panyakit hatena teh. Hiji iri, 2 dengki, 3 hasut, 4 jeung nu lain sajena we kitu nya nu goreng. Tah eta teh penyakit hate Mang Ono nya. Tah kade Mang Ono lamun geus ngabogaan penyakit hate kitu bahaya Mang Ono. Mang Ono teh apanan selaku wawakil rakyat, wawakil warga Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat nya. Piraku erek nularkeun panyakit kitu ka masyarakat, ka warga Jawa Barat rek nularkeun nya. Tah lamun geus kitu kadituna teh dolim Mang Ono. Lamun geus dolim kitu urang teh sebagai masyarakat Jawa Barat teh kudu kumaha ka pamimpin anu dolim teh. Kudu dibasmi apana nu dolim mah.